Sanes urang mah kalah fokus lebih nawae. Ari nuju seur artos disayang. Nuju teu gaduh artos. Eta mah dina truk ibu. Dina tulisan truk nih. Banyak uang abang di sayang. Nggak punya uang abang di eta mah dina truk. Ari dina Quran mah bapak ibu sareng dina hadis gaduh artos teu gaduh artos tetap sing barokah sing sayang. Karena ibu mencintai suami bukan karena tapi karena sayang. Karena Allah pan tadi di awal teh nikah teh kedah karena Allah. Jadi sadayana karena Allah. Upami kitu kasayan ti saha? Ti Allah. Kaawonan ti saha? Ti nyalira apa eta mah. Maka sanes kanten kasayan ti Allah, kaawonan ge moal diizinkeun ku Allah janten upami henteu diwidian ku Allah, tapi sumberna ti saha? Ti urang ti jalmi. Maka neng wilujeng mudah-mudahan berkah saena, berkah dina awona. Kata Rosana ade-ade ari barokah naon? Para pemuda ari berkah naon? Upami uih pangaosan ieu teras dipasihan keresek eta naon? Berkah. Upami aya emi tapi teu can diemam naon? Tos dipasak mie teh kumaha teh tapi berkah. Ari ieu naon upami tos nikah Pak? Barokah. Kata Rosana barokah naon? Aya 3 barokah teh. Ziyadatul khair, nambih kasayan. Janten neng saena sing nambih kasayan, awona sing nambih kasayan. Nu kadua, subutul khair tetap dina kasayan. Walaupun awon sing tetap sae. Teras upami sae kantenan eta mah kedah barokah kasayan. Nu katilu kasratul khair, saat tos nikah beuki seueur kasayan. Katos wa jama'a bainakum fi khair, mudah-mudahan dihijikeun dina kasayan. Kasayan nu dimaksad teh dunia rawuh akhirat sehidup oh jangan nih. Jangan semati. Keun we maot mah kumaha Allah. Ulah sasarangan. Tangke nikah deui. Ieu Pak di urang mah sehidup semati uyos ari maot mah kumaha saha? Kumaha Allah ngan ieu Bu, engke ka akhirat sasarangan deui di mana? Di surga. Jadi we urang mah hoyong sehidup sesurga neng. Prinsip pernikahan awal sasaliman sareng si enjing halal sanes kantena mulai pernikahan ini kita punya prinsip sehidup surga. Eta semati keneh menikah ke hoyong maot sasarengan sareng surga Pak. Eta mah Romeo and Juliet Pak. Si Romeo na diracunnya, Julietna nembak maot duanana. Neng mah sehidup surga. Ibu hoyong lebet surga sasarengan? Sareng saha? Suami di surga mana? Nu mana we kumaha Allah? Ai surga ya sabaraha para pemuda? 7. Di dieu mah 7 sanes 8. Ngirang hiji. Yos 7 mangga 8 apa? Punten. Upami ibu hoyong di surga sasarangan sareng kulawargi. Neng hoyong sarang di surga sareng ngaangkeun ka payuna teh jadi sehidup sesurga. Kedah ka surga sadayana. Surga naon namina? Aya hadiah sok. Dukuh. Bosen sigana orang ini ningali dukuhnya. Sigana sarapan dukuh ya. Siang-siang dukuh. Wengi ge ieu tuh tingali. Luar biasa. Masya Allah. Wayahna we nu ayana sok Bu enggak surga naon Bu? Upami Firdaus mah Bu eta mah masing-masing sanes sareng kulawargi anu anjeunna soleh salatna khusyuk eta mah sendiri. Aya Pak anu ngahiji sareng eta mah di surga disebutkeun ku Allah surgana surga Aden. Dina surat Ar-Ra'd ayat 23 Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim, bapak-bapak anu soleh, wa azwajihim istri-istri anu soleh sareng suamina, wa dzurriyyatihim putra-putrana anu soleh bakal lebet ka surga Aden. Jadi weh urang teh hoyong sehidup di surga mana? Aden. Kenging kitu Bu ibu lebet surga kana 2 surga? Bu, kenging ibu lebet surga 2 surga? Bapak Ibu, kenging lebet surgana 2 surga? Kenging sausaha.
Tapi terang ayatnya ya. Fabi ayyi ala rabbikuma serat non ayat duka ayatna hilap deui. Urang mah ngapalkeun tara nganggo ayatnya. Ayat 13 eta teh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban upami 13 dibalikeun. 3 hiji janten fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban teh sadayana aya sabaraha kali? 30 hiji kali Bapak Ibu. Tah di tengah-tengah aya nu kieu Pak kalimatna. Waliman khofa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah bakal lebet surga na 2. Jadi bakal aya 2 surga kanggo jalmi anu takut sieun ka Allah. Maka neng sieun ka Allah bekal takwa rumah tanggi sehidup sesurga, insya Allah lebet surga na 2. Surga Aden ngahiji sareng A, sareng putra, sareng mama, sareng bapak. Tapi engke aya surga Firdaus anu rajin masihan nyantuni anak yatim. Teras anu jalmi soleh kacida Pak, eta ayana di mana? Di Firdaus. Mudah-mudahan ku Allah digampilkeun sehidup surga. Anu eta saha nu mati deui bae. Moal dipasihan buku gerak. Bapak Ibu, anu kahiji bekal teh takwa nih ya. Takwa dina urusan salat, takwa dina silaturahim, takwa dina cariosan ya. Terus nu kadua bahwa saat enjing nikah teh neng teh bakal diuji ku Allah. Ujianana aya 2, awan sareng sae. Sae sing barokah, awan sing barokah. Ari barokah teh naon? Nambih kasayan, tetep dina kasayan, beuki seueur kasayanana. Kata Rosana, upami nu barokah dina kaawanan nu kumaha? Neng teh disebat barokah upami awan si Aa teh kirang sae kumaha neng? Mung hiji neng sing sabar. Kita tingali ya ibu-ibu sabar. Tingali mama sabar pisan. Sagala baru sabar teh sagala baru. Sade sabar teh sagala taat. Janten sabar teh kieu neng. Upami kenging ujian awon sing sabar. Upami kenging ujian saya sing syukur. Jadi upami saya Aa teh saya mungkin syukur we teras. Alhamdulillah upami awan sing sabar. Janten lulusna ujian rumah tanggi mah upami urang seueur syukuran, upami urang beuki tapi sabar. Karena sing janten enjing belok kanan ka kanankeun, belok kiri ka kirikeun. Maka upami urang dina rumah tanggi teras da teu aya universitasna nih nya. Aya teu Pak universitas jurusan rumah tanggi? Ari dina Quran aya teu surat rumah tanggi? Eta saha nyebat itu? Aya Ibu. Ali Imron, Ari Ali naon atosna? Kulawargi saha? Imron supados abdi sareng Bapak Ibu fokus dina Quran mah aya Pak. Neng dina Quran mah aya naon? Aya keluarga khusus keluarga Imron supados dicontoh kumaha janten istri anu solehah. Tah mu solehah teh diantawisna upami kenging kasayan teras bersyukur, upami kenging kaonan teras bersabar. Kates moal hilap bilih hilap nih. Bekal rumah tanggi teh takwa. Takwa urusan ibadah, salat utami, takwa urusan silaturahim, teras nu katiluna takwa berkaitan sareng ucapan sing sae. Dina nikah nu kadua saatos dibekalan lebet karena pernikahan neng janten istri, maka akan ada 2 ujian. Suami teh kedah barokah dina awona, kedah barokah dina saena. Awon barokah ku sabar, sae barokah ku syukur. Terus sip ya. Mal hilap mah. Moal insya Allah. Teraskeun tugas istri. Siap Bu? Oh iya tugas istri. Ibu kantos nguping sakinah. Naon itu teh? Duka. Eta duka di wae. Sakinah mawadah warahmah ayat 3. Terus aya hiji deui, gibah, fitnah, namimah, humazah, lumazah ayat 5. Wihan punya anu kahiji sakinah mawadah warahmah, anu kadua gibah, fitnah, namimah, humazah, lumazah. Kabelit kela orang uyahan deui. Tugas istri mah ieu ya, sakinah mawadah warahmah. Salarasna neng tugasna mah mung hiji istri mah taat ka Allah sareng ka
Atau sakit tuh neng babari. Ese teh babari kumaha. Bu, ieu mah urang taros ka ibu-ibu ya nu tos sarolehah, tos lamipan ku melenang di alam dunia lagi. Ibu sahur Nabi upami istri ngajagi salat nu 5, ngajagi saum Ramadan, ngajagi kemaluan, nu kaopatna taat ka suamina. Sahur Nabi sok lebet ka surga tina panto mana wae. Ieu hande Ibu. Nu kahiji salat nu 5, anu kadua saum Ramadan, anu katilu menjaga kemaluan, anu kaopat taat ka suamina. Sahur Nabi sok lebet ka surga ti panto mana wae. Bu, anu sesah nu mana tinu opat? Salat nu 5. Saum Ramadan. Ngajaga kemaluan. Oh, sok gambil punya nu kaopat taat ka suami. Kadang-kadang ya tambah Ibu. Jadi anu hese teh nu mana Pak? Taat nu ieu Pak. Jadi nu sesama taat ka saha? Saum nu miwarana saha? Allah. Salat nu miwarana saha? Allah, Pak. Ngajaga kemaluan saha nu miwarang? Allah. Ari taat ka sepuh, ka suami saha nu miwarang? Allah. Ngan ieu mah aya suamina katingali. Ari nu itu mah imannya. Salat dipiwarang ku Allah iman, saum dipiwarang ku Allah iman, ngajaga kemaluan dipiwarang ku Allah iman. Tah asal nu ieu Pak, taat ka suami katingali. Ibu punten. Ari ibu tos siga saha ti istri Nabi? Ki atuh kelapa patarosan Nabi dilepat. Neng ieu teh. Ieu sehidup sesurga ieu. Ari istri Nabi aya sabarahaan? Aya nu nyebat salapan, aya nu nyebat 11. Salapan teh Pak nalika Nabi wafat aya salapan keneh. Janten aya salapan istri Nabi anu masih kumelenang di alam dunia saatos Nabi wafat. Sadayana jumlahna aya 11, aya nyebatkeun 13. Abdi nyanak anu 11 Pak. Bapak Ibu punten, kunaon istri Nabi 11? Naon itu Ibu? Ibu. Teh upami istri Nabi kunaon 11, padahal dina Quran teu kenging langkung ti sabaraha? Ti 4. Kunaon Nabi 11 Pak? Manya Nabi hawok. Si Ibu wantunan. Bu, teteh ieu nya sing uning ngasadayana kunaon istri Nabi 11. Kahiji itu teh parentah Allah. Mohon perhatikan. Anu kadua kunaon istri Nabi 11? Margi sadaya istri nu 11 itu mewakili semua istri di seluruh dunia sifatna Pak. Katos teh Bu? Sanes. Eta teh nu 11 teh mewakili sadaya istri seluruh dunia. Upami abdi ngadidik pun bojo kedah nyontos saha? Kedah nyontos Nabi. Maka abdi kedah nyontos Nabi, istri nage kedah sami sareng istri Nabi. Contohna teh Bu, contoh ya, ibu maka tadi gua beri taros. Ari ibu dugi kain atau ngirim saha tina 11? Khadijah mungkin. Aisyah mungkin Bu. Atau Nabi ibu teu siga sasaka. Da ibu-ibu palalinter ngawalerna teh ieu mani kudu abdi siga Khadijah salakina ge teh siga Rasulullah. Abdi bakal jadi siga Aisyah lamun salaki abdi nage siga Hanes Bu. Ibu mah fokus we jadi Aisyah, fokus we janten Khadijah, fokus we janten Zainab, mangga. Maka neng ke mangga raraoskeun taroskeun ka aa bade ngadidik abdi siga saha ti istri Nabi. Apa tos uninga ibu sapatos saha? Manawi ieu mah. Bu, meureun siga Aisyah meureun Pak. Ari Aisyah teh naon cerdas Aisyah mah. Tapun bojo mah cerdas. Lamun manggih duit dina saku pas reka seuseuh ngobrolna teh cerdas, lain nyebatkeun duit Pak. Komo artos kertas. Bapak ya kertas ka Allah henteu kertas mah piceun we. Wios dipiceun ku ibu kana saku padahal 200.000. Itu saking cerdasna ibu-ibu. Upami lu kitu mirip saha? Untuk Pak Aisyah mah itu gitu. Duka mirip saha eta mah Pak. Allah Bu. Keun Aisyah mah cerdas. Apalah hadis 2400-an. Berarti ibu upami hoyong siga Aisyah kedah hafal hadis 2000 atau apa sabaraha? Hadis
12 mundur we jadi Aisyah teh Bu. Atuh siga saha mangga tingali taneng ke bismillah ari abi bade siga saha gitu ya. Maka secara umum Bapak Ibu tugas istri teh upami tinanu taat tadi ya soleh pokokna mah taat ka Allah taat ka suami eta dina surat An-Nisa ayat 34 neng. Upami dijabarkeun kalimatna dina doa sakinah mawadah. Punten Bapak Ibu da doa manu tadi barokallahu wa barokah wa jamaah. Eta doa nama diajarkan ku Nabi sanes sakinah mawadah warahmah sakinah mawadah warahmah. Mana yang tugas neng? Ibu-ibu nu kahiji tugasna sakinah. Ari sakinah teh naon sakin, ari sakin teh diam. Tapi diamna sakinah teh bu saatos siga kalapa kaanginan. Nalika kalapa kaanginan, anginan teh sok aya nu agung panu badag anginan. Goyang tarik pisan, terasa eureun. Tah eta disebut naon? Sakinah. Jadi neng sakinah mah rumah tanggi. Moal mungkin jadi tenang lamun teu aya naon badai heula. Jadi rumah tangga mah pasti aya badai. Tah istri kumaha tugasna menenangkan. Tah taros ka ibu-ibu ieu siga Khadijah nu ieu mah amin. Upami suami capek seueur masalah teh doh langsung dicium pananganana. Hah? Peot teh ya Allah, Bu. Punten Ibu aya kene Bapak? Suami aya kene? Terus teh aya kene. Aya nu janda mana? Iya. Seueur di data atuh. Pak, Bu, upami ibu misalnya nyanggem ke abi, Ustad atuh cenah abi hoyong janten istri Ustad. Ibu misalnya ieu surat teh 50. Abi bakal ngemut heula, Bu, bakal wartos heula ka bojo. Tapi upami engke di akhirat, ibu nepangan abdi, Ustad aku mau jadi istrimu, moal naros heula ka bojo, abdi langsung we jadi. Jadi ditu mah, Bu, moal aya nini. Aranom deui sadayana ge. Mantap punten di dunia mah tempat naon Bapak Ibu? Tempat nini. Dunia mah tempat maut, di akhirat tempat hirup. Urang mah dibalik Pak, hirup di dunia engke maut sanes kitu Pak rumusna. Justru di dieu mah urang tempat maut hunkul. Kedahna kumaha carana maut sing enak. Di urang mah kalah kaul mending hirup sing enak. Padahal hirup urang salamina di mana? Di akhirat teh neng. Wilujeng ya sakinah teh naon sing tenang. Suami capek teh sapetos Nabi Bu. Nabi teh berkeringat menggigil, teras dicepengan ku Khadijah, di pasian simut gitu. Teu kengi ngobrol naon ari akan kunaon ieu? Ari akan kunaon ulah riweuh. Muriang geus puguh, tos we pasihkeun. Naon pasihan simut, kakamerkeun selimutan. Pasian ngaleutos ulah loba obrol. Mun kantunkeun ku elana sih. Khadijah teh tos beres kitu di simutan dikantunkeun sina istirahat. Tos beres nembe tuh ngantosan nyarios di urang mah nya kalah ngaririu. Ari akang kunaon ieu? Tos we ka rumah sakit. Kea heula kunaon ulah ka ditaros piwarang calik heula. Siap Neng? Jadi tugas istri teh naon? Menenangkan. Sakinah. Pokona nuju goyang suami. Neng aya di belakangna. Maka Nabi Musa kunaon tiasa berhasil jadi sukses Pak. Karena ada 3 wanita hebat di belakangnya. 1, ibunya. 2, kakaknya perempuan. 3, istrinya. Maka Neng bakal jadi salah sawios kesuksesan suami. Siap ya? Sing tenang. Salah sawios. Nah tenang teh tara update we status teu kana rukun. Ayo we update. Di statuskeun. Padahal mah teu di statuskeun ge Bu. Kapungkur Bapak Ibu teu gaduh handphone hari hirup Pak. Nah ayeuna mah asa aya nu kurang lamun teu acan. Urang teh ningali HP teh aya WA asa can update, meni update padahal mah teu di-update ge. Teu naon Pak kapungkur ge urang teh aya handphone aman Pak. Aman. Ngan ayeuna memang difasilitasi urang teh gampil pisan calik tiasa nelpon sanes kantennya. Mudah-mudahan jadi kasayan Neng handphone teh. Maka upami bade selfie kedah Bismillah bari ngadoa. Allahumma kama santa khalqi fasir. Sok Neng selfie ngadoa. Tara atuh ya. Upami update status ibu sok bismillah heula. Tara ari nyepeng handphone. Komo ai disimpen alhamdulillah.
Tara deui maruman alarm sok disada nih Bu. Bismillah heula gitu. Tara sami keukeuh deui nya tara mending teu dianggo atuh. Upami nonton TV ngahurungkeun eta remote sok bismillah. Tara bismillah di dieu. Ieu teh naik patras ka tonggo. Aduh Pak, ieu mah kasayan hungkul we orang dieu mah. Setiap nanjak sahur Nabi Allahu Akbar. Oh jadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pan naik motor. Upami mudun Pak, kumaha sahur Nabi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh. Dia mah kasayan hungkul. Ieu mun siang indah banget tanya. Paingan bararat tahanan. Salah leger dong, Masya Allah. Sigana taya masalah di dieu mah. Taya mah bohong tah Pak. Taya masalah mah rada bohong. Da moal mungkin jam ini teu gaduh masalah. Tah itu neng sakinah hilujeun ya. Jadi penenang ya. Jadi kalau ada masalah teh aya nu nagih hutang ulah wawartos heula. Ieu mah kakarak sumping. Tadi aya nu nagih, ari amo hutang ka mana? Keh heula, calik we heula. Di orang tuang heula anu sae anu nenangkeun. Maneh tilu katarosana teh mun uih teh. Sapatos ibu-ibu ieu nu tadi we. Ibu-ibu ieu mah upami suamina uih teh ditaros heula. Bade tuang heula. Tos diseogikeun dina meja makan. Atanapi bade ibak heula, bade siram heula tos diseogikeun air hangatna ku mah. Atanapi bade abdi heula bilih sono tadi uih tos lami rindu padaku. Aya kitu. Siap neng, ieu mah tara neng mah kudu. Pokona mah tiap uih tarosna tilu. Ayeuna mah di WA di mana lami keneh henteu. Bade emam heula, bade tuang heula, bade siram heula, bade abdi heula. Sip. Itu istri Nabi sadayana kita. Oke. Nu kadua mawadah neng. Ari mawadah naon? Mawadah mah cinta. Neng, mawadah mah ibu sanes mahabah. Ari mahabah mah cinta karena kelebihan, upami mawadah cinta karena kekurangan. Punten tah ieu taros neng ka apa ka mamah tah ieu kasadayana sumping ayeuna. Ari lami rumah tanggi Pak, urang beuki kuat beuki lemah. Beuki kasep beuki butut Pak. Ibu-ibu beuki gelis beuki awon. Peot nya. Jadi tinggal neng ari nu namina rumah tanggi mah mawadah, ari mawadah mah naon cinta karena kurang. Semakin lami misalnya beuki sae, semakin lami teh beuki kirang, tapi tetap harus mencintai. Maka enjing neng saatos nikah, ieu nganggo acuh ka hoyong saha? Nyaliranya nganggo lipstik deh ka hoyong saha? Enjing mah saatos jadi istri naros aa sukanya pakai baju apa aku. Hari ibu tara naros heula ka bakan ieu. Allahu Akbar. Ieu ka dieu teh ka hoyong ibu. Acukna teu naros heula. Jadi hari ieu ibu kamu ditinggali ku saha? Ku ustad. Bu berarti teh ibu naros heula kedahana mah ya lipstik neng dilih teu resepen warna itu. Engke mah taroskeun ka si Aa, ari Aa resepna nganggo lipstik warna naon? Aa mah resep nu natural. Kamu mah udah cantik tanpa lipstik oke. Jangan maksakeun ya. Tablas ontah beureum. Pilih resepna biru taros. Ari resepna di belasan nu biru nu beureum ya. Pilih resep biru wayahna we biru ya. Tah ayeuna teh neng seueur nu aneh Bapak Ibu, seueur anu kaluar istri mani garinding. Dia punya ke kebun awi kok. Atuh ibu ke kebun awi ge sing gaya we siga ek lebaran. Tuh ke kebun awi. Bu naros heula ka suami teh. Raspunten Bapak, memang di Indonesia mah ararari Pak. Setiap keluar dari rumah mani garanteng, garaya, istri garulis, ari uih ka bumi. Pak, dasami pamegege kedah nama naros heula ari kamu suka aku pakai baju apa? Abdi kamari Pak. Eta mah engke. Bapak Ibu, kamari abdi di Mesir teh bade ngagaleh kopiah Mesir Pak. Terasa dicobian heula pangaos teh 700 ribuan. Dianggo ka abdi teh si foto kabojokeun, saya teh butut. Langsung Pak abdi teh meser tah. Ada pokona lamun ku butut moal dipeser. Langsung meser Pak. Kayak contohna tak sapatos apa nu kitu tak kopiahna. Eri teh nu sanes tuh itu nu apa nu itu tas terus kitu. Kopiahna teh nu kitu Pak ngagaleh abdi teh di Mesir teh. Meser we seueur. Ari pas pendak sareng orang Indonesia nu tos lami di Mesir tos 10 tahun. Cek ajeuna teh eta kamu beli eta? Iya. Eta teh Cianjur. Abi teh meser Pak. Aduh mani atoh meser ti Mesir. Ari cek nu ngicalanana eta teh abi cenah nu nyandakna ti Cianjur. Di icalan di Mesir. Mani luar biasa.
Jadi memang bojo abdi mah resepeunana ge anu lokal gitu Bu. Di pasian kopiah anu Mesir mah teu resepeun. Sigana mah meureun mahal teuing. Daripada meser kopiah mending meser emas kata kitu istri mah. Ibu upami sama-sama kan dibalikeun teh amas-amas. Ibu sadar teu? Sama-sama diuwihkeun amas-amas. Sami-sami. Imas-imas. Jadi imas jeung amas mana liraka? Amas-amas sama-sama. Imas-imas sami-sami. Imas amas teh liraka. Aya Bu Imas. Tah ieu amas ieu teh. Tapun bojo mah Pak. Ngawalerna teh lamun makasih ya ayang. Ngawalerna sama-sama sami-sami. Same-same. Mas. Jadi we dibalikeun jadi mas eta teh keur hoyongan. Tapi taralami langsung hoyong sabaragram gitu. Da istri mah resepeunnya di pasian cincin ge tiap bulan mah wah komo. Resepeun pisan. Atanapi tiap pangaosan ka Masjid Agung. Wah, pasian emas tiap ngaos pasian emas resep meureunnya Bu. Jadi seueur paling pas mah nikah we sareng emas naon lah. Oh, emas paling murah eta mah Bu. 86 kilo eta. Itu Neng ya. Pokoknya nu kadua kedah naon mawadah sumber cinta. Berarti sumber cinta mah Neng yang menumbuhkan cinta di rumah. Berarti supaya suami tetap cinta kedah kumaha tah kitu. Ya. Terus Neng, upami dipuyuneun eta mah tugas suami kita kewe eta mah. Nu katilu Neng, rohmah. Ari rohmah teh naon Bapak Ibu? Kasih sayang, rahim. Rohmah itu rahim. Nu gaduh rahim saha? Ibu-ibu istri. Maka rahim kedah dijagi. Tugas Neng di rumah tanggi nyambungkeun teras rahim kanyaah. Punten. Di bumi nu sok seueur ngambek Bapak Ibu. Kunaon Ibu seueur ngambek? Ibu, ngopi di batasan ya. Kunaon ibu-ibu sering ngambek? Masalahnya mau hiji Bu. Kirang kulem. Jadi Pak, saur ahli psikologi upami istri ngambek wae teh eta teh kirang kulem Pak. Ih, artos mah Bu kulem mah lewat Bu. Seueur artos hese sare riweuh ngambek wae geura Ibu ge. Jadi Pak, dina psikologi mah dina pelajaran Pak. Istri mah peryogi 20 menit langkung seueur kulemna daripada pameget. Jadi punten Pak, pameget mah saalit kulem. Upami ibu mah saalit-saalit. Jadi upami bapak-bapak saur Allah dina Quran aja Pak sedikit tidur. Upami ibu-ibu mah sedikit-sedikit. Tos subuh reup sakedap. Sate acan subuh reup sakedap eta teh teu kahaja nuju tahajud Pak. Terus ngadoa joreup we. Duka acan tahajudna kita teh. Jadi pas pertama ngamparkeun sajadah ge ningali heula jam 3:30 lagi 5 menit deui. Langsung we ngageledak dina luhureun sajadah dugi ka subuh diguahkeun ku si bapak teh pamajikan solehah pisan. Salat ge nepi ka sare padahal mah salat teh acan. Kadang kawis gitu ibu-ibu mah pinter. Ibu-ibu mah Pak bari ngaganong putra, bari nganenan, bari kulem tiasa. Ya keren pisan maka ibu mah peryogi naon? Kulem. Seueur kulem insyaallah maot Pak seueur teuing mah. Eta teh latihan maot ari kulem teh. Ibu sok gerak. Ibu mah gaduh masalah reupkeun itu teh beres. Bapak mah direupkeun beukirieut Pak da teu beres-beres masalahna. Maka mudah-mudahan Neng ku Allah digambilkeun sok sakinah mawadah warahmah. Tas punten. Ayeuna mah upami tos nikah Neng surgana aya di saha? Aya di mama di suami, maka upami bade ka mamah ka bapak kedah wawatos heula ka suami, kedah aya widi heula ti suami. Saur suami jangan moal. Da upami nu soleh mah Pak moal nyebatkeun jangan eta teh. Anu soleh mah kieu hayu dijajab ku A. Eta soleh Pak. Jadi moal aya ceritana suami soleh ngahalangan murang istrina henteu taat ka sepuhna moal aya. Anu soleh mah suami pasti bakal ngadukung istrina taat ka sepuhna bakal dijajab. Mamah teu damang innalillahi hayu dijajab Neng di ditu geus amah. Kitu teh. Sebenarnya maka doa Neng ti ayeuna teh Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tah ieu panginten Neng bekalna takwa. Teras nu kadua bakal diuji siap-siap we sing sabar sing seueur syukur
Teras lajeng anu nembe tugas secara rincina sapertos kitu menenangkan sumber cinta sareng sumber kasih sayang ya. Teras tumbuhkeun kasih sayang. Teu kenging seueur ngambek capek. Oke. Mending seueur senyum manis-manis kitu senyum neng. Mending kitu yang ditawarkan yang ditampilkan ka suami teh. Gugah kulem tingali suami bari senyum bari digugahkeun. Ibu kitu kan ngagugahkeun bapak? Ibu teh bari senyum ningalikeun bapak teh digugahkeun ayang bangun. Eta teh pas gugah gitu teh pasti resep pening sep ya. Udang subuh eta kabarangan nanya salaki siga kieu teh ya Allah. Tuhan. Ibu sing tarenang gugahkeun dengan senyum yang manis ya. Dan memang anu saya maneh pamaget heula nu gugah teh bapak heula gugah teh istri mah nu gampil dicium tak keningna. Istri mah sanes ceuk bega Bu, dapun bojo ge kitu lamun dicium kening teh gugah we Pak. Nah, bangun. Nah, pas bangun teh Pak langsung dipuji, Masya Allah kamu mahnya baru bangun aja sudah cantik nomor 2 seluruh dunia. Pan protes langsung nah nomor 2. Nu kahijina saha? Kamu kalau sudah tahajud. Akhirnya langsung tahajud tuh. Kan tos tahajud mah cantiknya gen nomor 1. Ibu sok dipuji cantik. Duh teh Allahu Akbar. Neng sok resep istri teh dipuji ya Allah istriku bidadari surgaku mani cantik banget. Itu teh resep itu teh. Maka Pak boro-boro jami Allah itu Pak Allah yang sudah benar-benar harus kita memujinya tiap hari kita puji. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji kagungan Allah Rabb semesta alam tuh Pak sadinten seberapa kali? 17 kali. Berarti Neng minimal memuji suami teh 17 kali. Terus seberapa kali Ibu dinten ieu? Ari ka budak ninggal mani kasep mani geulis ning ka budak. Ka barudak ku nu jadi ibakan teh ieu mani sae rambutna. Mani lucu cenah kitu ning ka barudak. Ari ka suami Ibu kitu. Mani ganteng mani ganteng. Aduh Pak, Neng wilujeng mumpung anu panganten baru mah masih gitu Neng dayu mah tos barari ngung kudu kumaha mujina ge. Muji geulis bisi ngahina. Nya kan gitu ayeuna mah. Mama cenah mani geulis lah ngahina geulis kumaha geus puguh pewat ceuk ibu teh. Terasa disebut pewat anjing nama Pak. Mama mani pewat. Da ngambek deui we. Suami teh bingung dipuji ngambek. Teu dipuji ngambek da memang sanes pujieun ari utos kolot mah berean duit. Beres bunya yeuh mah artos kitu we. Eta mah curingan Bu. Ibu kantos teh nyarios kieu urang teh keur lieur ieu teh mani jangar mastaka teh. Tapi da ieu titah balanja cenah baru nyana kartos 500.000. Maksakeun balanja ari balanja mah lieur ge. Maksakeun Pak. Tapi ari masak eta aduh abi teh lieur cenah masak aduh padahal untuk suami. Ilujeng Bu sarolehah sadaya insyaallah ya. Neng secara khusus jantan wanita solehah insyaallah. Eta panginten ti sepuh ti mama ti bapak kanggo Neng. Mudah-mudahan ujungna rumah tanggi teh Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sae di dunia rumah tanggina, di akhirat hiji sasarangan di surga, tebih tina neraka. Sip ya. Ka atas ya. Mudah-mudahan sehat sadayana Bapak Ibu rupina teu kiateun abi deui ka jam 12 teh. Nah jangan ngadeg teh ngarah teh angit teh. Ka enjing bagian amang tugas sadaya ieu taradoga sehat sadayana hapuntenna mudah-mudahan aya kasayan naon anu diuningakeun khususna kanggo calon mempelai wanita sareng nu sumping ayeuna da sapunten sanes kantan kalepatan masih dina rangkean Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum mudah-mudahan sadaya amal urang ditampi ku Allah janten kasayang. Dan saya putus sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.